sekalian ada tukang rujak. Aku pengen rujak. Boleh. Boleh, ayo. Wih, kayaknya seger banget tuh Besok, rujak. Ya ampun, acem-acem pedes gitu loh. Rojak. Kasar ulah rujak rojo. Abah, pesan rujak dong. Pedes banget. Siap. Mau pesan 10 porsi. Ya seueur. Iya, itu kawan-kawan aku, tetangga aku semuanya di situ. Oh, mangga. Ya. Katosan di ditu. Siap. Adieu, kabeh tetangga kadarieu. Udah? Apa? Atos. Rujak. Wah, rujak gratis ya. Iya. Tapi mohon atuh Bu Haji sing enggal kagentasan deui. Amin. Tuh pedes seger mang, seger. Ayo. 75 Neng. Oh iya, kalau gitu nu bayarna Bapak Dedi ya. Mangga. Ya udah, saya cap pernios dulu, makasih. Mangga. Oh, yuk. Sing kalau penting eta rujak. Kang. Buru eta bayar balik. Ya, Mang. Urang teh mau duit, sugan teh sorangan. Ka warung ge nganjuk. Ayahna we ke isuknya Mangnya. Buru ya, buru teh balik sok baru bayar. Bayar Mang, teu mau duit sugan teh sorangan. Gaya we digedekeun. Teu bayar rujak kacang. Bayar. Sok balik ke hirup malah. Pusing aing mah. Oh, jalan matu. Mimpi jadi kaya, mimpi masuk surga, mimpi jadi kaya, ya, mimpi masuk surga. Ku terlahir kembali menjadi seorang bayi, ku anggap itu sebuah reinkarnasi, bagai kertas putih tanpa noda. Beranjak dewasa hidup penuh hura-hura, berganti-ganti wanita, tapi tidak lupa berdoa dan berusaha. Muda pesta pora, tua kaya raya, matiku masuk surga. Mimpi di siang bolong, ternyata mimpi di siang bolong, ternyata mimpi di siang bolong, ternyata mimpi jadi kaya, mimpi masuk surga. Aja. Hari mana? Sugan teges benang pagawean kalau cici. Naon kasalaki teh munah maneh batur mah bayab-bayab. Nah, hari mana kalah ka munah maneh? Ayang embeb da kudu pugu waktuna. Mun cara lagu teh mah kudu ninggang kana kecerekna. Wah loba omong. Bapak teh hayang udun, marokon teh mah digawe mani keserga. Teu nganturan teh tadi. Bara meuli rokok, bae duit ke tara. Kalau kasare we nu kerep mah. Mah. Main masih sabarnya. Ada bakona hidup geus sakieu, geus kakieu ka kolotanana. Oh, sing sabar we nya mah. Halo CS, dia mah bakal udud urang yang aya CS berarti hayang udud euy. Aduh, kabeneran mah tuh aya CS udud bisa meureun. CS, no jelema tukang mah teu pararugu jelema eta mah. Aduh, Mang Oblo, geus lila teu pagi euy. Alhamdulillah ya CS berat aduh di bahulanya urang teh. Sok itu mah. Udud lah, penting udud lah. Sok udud. Aduh, di mana we milik mah ya. Mun cara we mah kitu teu boga salaki ge boga geuning gejembolan gitu. Aduh, ada dia nonton hijina. Moden. Abi hayang sila sakideung nya. Mangga. Sakideung mah. Mangga. Tah kapal pangkar we. Dihilikeun rokokna ya
Dasar wa ieu bungkusna. Ya, bayar rusuhnya. Abi dah itu anu nungguan di mana? Bayar rusuhnya Bodin. Mangga. Goblok mah Bodin. No. Akhir abik teh. Terus buru. Bogana. Buru alungkeun. Sudah kok cocok mau minta kamu penting. Ya, kamu bisa bau ya, minta kabaran. Aduh, ayo tiris-tiris kieu euy. Enak teh ngompol Aduh. Ayo, penghar ini mah. Penghar. Tapi halnya tadi mati. Mau batu jeradu yang tadi. Ayo ini mah. Kaunya ya. Saya tik. Angkura. Tuan teh aing goreng. Ai suka teh. Jalma. Angkura mang, Kang, teka aja. Aku aya gawe ai saletik bakat sih meureun. Goreng lah. Aduh mang, Kang, Angkura, jadi aja. Ya anggap dia tuh obat namanya. Ya, ada dinya, tah, sawah tuh, parah aja 400 bata, kebun duren, bu, orang itu dijual, bisi kusorangan di harapan, kayak duitan, dah, kebutuh duit orang teh, Lah, sugan kayak yang sisa dia lah, sugan mimikir sisa dia lah. tahu, Enggak salah. bener, kamu boga budak itu mah, di warna aku cara naon, ayah pakaya sinamola, Tembak sepikiran lah. sok lah gitu mah, ambil para luguhnya, mun heula dipuguhkeun mah, tinggal kontak wengke mah. Ya, siapa tuh gitu mah nya? Sok lah. Sok, tinggal liang we heula tah batas-batasna tempoan. Eta mah masalah meureun resep. Jadi lain aya masalah kitu mah, ayeuna masuk ke tinggalian heula, dipuguhkeun heula, sing tenang. Kan da urang mana teh ulin teh nyari. Kayak balik deui lah. Siap, kurang ka itu heula nya. Siap. Aing unggal poe teh nanti tanggal 10 we hujan-hujan kieu teu kompor aing di imah. Tas dulu jeung kieu. Motor geus ku kompor, guys. Ya, yes. Tinggali aing, sak gedeung deui aing mah. Rek bahagia aing mah. Bagi aku mah kan ada sarua jeung urang nuturkeun. Henteu. Kolot aing. Bikin kebun ka aing cenah. Oh, tuh aing kacipratan meureun. Oh, cipratan emang kebun hanya bagi-bagi. Kan kita empren. Ah, uang prank dia mah. Sia-sia aing. Kan besti. Siapa pantas karena sulu wae. Karena sulu. Aing kita ngalan we sulu. Ya apa ini teh? Tuh dulu. Ayo bapak aing. Kasih bapak aing mau bager deui. Pak. Kenaon, Pak? Itu kada sawah tuh, sawah. Heula tuh, pun kelapa. Alhamdulillah. Tuh. Tuh harus nama tuh. Alhamdulillah. Kebun duren tah. Itu trik mana yang mah? Duit aing. Tuh, aing teh sekedar ngomong aing mah. Duit aing atuh heuh, dek dikesakeun deui atuh. Aing. Nah, kata saya kadai hirup teh bakal kolot 3 urang. Iya tuh, Pak. Aku mah aya kadaek atuh nya. Daek naon ngos sulu kita daek. Henteu ketang, Pak. Abi mah aya kadaek pisan. Tadi geus bari ngilik-ngilik. Mantan acan apa lo batas-batas mah di mana teh? Eta teh bener Pak jeung ade eta teh. Oh, saya kadai mau budak keneh. Kolot hese. Oh, baik itu bagi aja. Si susuratan lo, sawah, kebon, balong pokoknya namanya. Imah nu aya ge atas nama wingkeun, Pak. Pak, nuhun pisan, Pak. Gampang, Oh, gampang. Ya, saya mah kieu ayeuna mah sok panggilan si Ojan. Panggihan Si Ojan. Oh iya teh kan tanah si Ojan, lindungna dijual. Duitan kumaha mana usaha sindek to. Nah, atuh eta Bapak sarua kene eta mah akunya yang harus usaha. Ai Bapak teh lalu dirasa aing mah teu jadi bunga ieu mah. Daya ceurik. Gimana ini teh bukan nanan? Bapak. Sangkut gitu mah jeung aing. Langsung gini, terus yang masuk. Ya, Bapak.